Assalamualaikum sampurasun. Kumaha daramang lur. Apunten kuring karek tembong deui. Coba kasibukan anu teu bisa ditinggalkeun nya teh kamari-kamari teh. Ayeuna urang suang rekam deui kegiatan urang sapopoe nyaeta di lembur. Ayeuna tepatna di lembur ya non lembur Cikarang. lembur Sogol Kecamatan Cikarang Pusat. Ayeuna urang lari ya hari pagi mencari udara segar sarang si bocil. Hai gitu. Hai, dadah. Lalu reta anak kuring lur. Oh jol dah geus boga anak nya. Jadi ngapangkeun ngaranna Maulana Fatahil Ajim. Kieu esok prakapuruk wae tuh baturna. Ya orang lari nungguan mamahna ke rumah sakit. Wah, orang lari. Hei, lari dek. Doh, si bocilnya tuh. Mau palu. Orang lari ke jembatan lur. Ayo, barengan. Waduh. Dek. Ayo lanjut. Mau palu gitu dah. Sitor juga. Awas deh motor deh. Ayo buruk itu. Saya motor. Apela. Masih ada leuit lur. Kena leuit di mah euy. Oh. Ayo. Osh. Lari atuh. Ya, nggak apa-apa. Atau. Ayo jalan. Ya, sudah nih nyampe lur ke jembatan CBN. Tuh posisi jembatan CBN di harus ada haseup ting kabut gitu siga teh haseup gimana itu nanti guys, wisata kuliner space. Olahraga. Tuh abahnya deh. Wah, ini ngalintar euy. Aya logan teh nya.
nyampe lur di bendungan Cibeet. Tuh bendungan lur. Wah mantep gede. Mana? Bersama Cibocil. Mana Cibocil? Deh. Hai, dadah, Dek. 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 Dadah. Dadah. Oke, lur. Sekian videonya. Mohon maaf bila ada kesalahan ya, lur. Apunten, nuka suhun. Kurang tutup heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.